Bang, atas si mana sih orang? Aing ngajak ka dia, Bang. Erek naon? Ente, Bang. Tara-tara ning siap nyusul ka kebon ek naon? Pinjam duit, Bang. Baca cek aing teh radian daek nyusul teh. Weh teh gablek aing itu jeung muruhan nu digawe ge eueuh. Itu 100 we. Eueuh aing rek ngajual awi itu deuleu itu tuh. Can we payu. Mun payu meureun sia aya tah. Eueuh pisanna mah. 50 atuh. Eueuh pan aing jeung nyuguhan nu digawe. Mun payu awi mah tukang awi nyebutkeun rek ka dieu eueuh. Lamun payu awi, aing geus dibere nginjem ya. Dibere asal payu mah ku aing. Asal lu bayar ulah lila teuing. Kiraha aing nginjem sok lila mayarna. Aing pareto ke sia kalah ka aing bayar ku cangkaleng. Nya atuh eta mah baheula ayeuna mah moal. Buru atuh kira ku eueuh pisan. Eueuh aing mun payu awi mah heug. Kosong pisan. Kosong pisan. Aduh. Kumanyi. Oh. Ha atuh ayeuna mulang ya. Hag siap. Balik ke lain ngoding. Balik. Balik pamajikan aing tamu cenah. Teh kira aing nginjem meni dipersulit wae. Pamajikan aing tadi nama rek ngajual heula awi si tukang awi tadi geus ngalepon ek ka dieu. Teu kira aing nginjem 100.000. Anjing, hese pisan. Teu kos aing ka batur. Minjem duit dibere. Aing guru ka mana deui nya? Duh, di mana awinan nu doyok teh nya? Kalau lagi jual awi tapi nyaho awinan nu mana ieu teh? Ka mana? Di kasih mana? Aing tes di kebon. Tas naon? Urang neangan awi wadoyok ieu wadoyok tadi nawarkeun awi teh nyaho awina euy. Awi wadoyok. Oh, Tah heueuh tadi wadoyok teh talatah ka aing. kumaha. Mun panggih cenah nu ek meuli awi, duitna titipkeun wae ka urang cenah. Titipkeun ka mana nih? Urang janjina ka wadoyok tadi. Pan wadoyokna balik heula. Aya tamu cenah. Jadi titipkeun ka maneh duitna? Heeh. Atuh anteur we ka awina. Apal teh awina di mana? Nu mana awina? Tah kead awina tah. Sok we alaan kabeh sing beak. Oh nu eta? Heeh. Oh, jadi ayeuna bayarna ka di dinya we. Heeh ka aingkeun. Pan tadi ngomong titipkeun we ka urang. Yo, tadi teh urang teh janji ka wadoyok, duitna 200.000, berarti titipkeun we ka maneh heuh. Heeh. Da urang langsung nuar ayeuna. Heeh sok pupu we beakeun kabeh. Siap, hatur nuhun nya. Heeh. Cing. Siap. Anjing cek aingnya milik mati mana we.